Sagala rupa pasoalan anu matak sakirana ngarugikeun ka balarea, ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa, ngarugikeun atanapi ngalunturkeun wibawa komara anu jadi pamimpin. Eta. Tahu. Kuha sakitu. Tingali panginten akang oge ningali kaayaan jagat raya pramudita ayeuna beda jeung baheula. Laras harengheng ku dedengean masyarakat dunya tengah marudah ku ayana kajadian bencana alam can eureun-eureun ayeuna teh jelegur belah kidul can rengse belah kidul geus jeleger belah kaler can rengse di belah kaler geus beledag belah wetan letak Candreng sebelah wetan gesing cara rowok belah kulon rehe nak di belah kaler dina waktos ayeuna sapertos ieu dunya teh geus mung deui nyobat jeung manusia geus mung wanoh deui jeung manusia dabongan manusia nak meureun nyaeta teu loba nyukurkeun kanu kagunganana sabab pangeran ngayakeun dunya teh istuning saimbang nakeranan kan tenan diimbangkeun ayeuna diruksak ku manusia katerangan oge parantos netelakeun malah ti kapungkur diharewoskeun yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema ayeuna jelema geura orai di aralaan orai ti mimiti orai gede nepi ka orai leutik tina orai berbisa nepi ka teu berbisa di alaan bea orai beurit loba pan ajab eta dek dikamanakeun iman manusia ngalah belut di setrum di portas atuh puguh paraeh meureun nogna bade kumaha nasib anak incung ke hayang nyaho ngurek manuk kasalecet-salecet ayeuna mah diala beak manuk hileud loba diruksak tina sagarupa pasoalan dan tina polusi limbah-limbah eta walungan di kota nepi ka bau runtah nararumpuk amuy untung aya Pak Haji Dinar marukana atuh da anu sadar karek 3 urang anu teu sadarna 7,5 juta da parantos teu saimang atuh geus teu balan hirup teh tah kitu Kang kitu Uhud jadi ieu teh sasatna urang anu kudu tanggung jawab urang leres da puguh urang mah geuning dina gorengna oge puguh diomongkeun ngaran-ngaran jadi pamimpin mah adi kitu nya wayahna we adi urang ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapkeun memuncangan leres nu mawi purwa dihaturanan linggih oge wayahna para dewa sadayana urang kempalkeun ka hiji kaula dek ngayakeun laporan pertanggunggan jawab salaku ais pangampi laras kaduana kaula teh dek ngabadamikeun ngeunaan jalan kaluarna pikeun ngungkulan kajadian alam dunya supaya balik deui ka asal supaya masyarakat salaladar deui sadar bernegara, sadar bermasyarakat, jeung sadar beragama. Laras. Ari sadar bernegara, da puguh ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang pan hasilna ge keur urang keneh. Wajib bela negara teh adi. Daai berjuang di negara teh lain ngan ukur mangul bedil wungkul dina zaman kiwari mah
kudaek bebersih sadar bebersih gotong royong kerja bakti silih asah silih asuh tak eta oge pejuang keneh adi sami di alam merdeka di bumi di buruan sarang sajabina leres atuh sadar cenah urang bermasyarakat narek pahoyok-hoyok leungeun pantai-antai tangan terek jeung saha piraku jeung cucunguk jeung kepada urang tong waka jeung nu jauh heulaanan jeung tatangga we atuh cenah sadar beragama sing inget kapan urang teh bakal mulang da moal langgeng aya di alam dunya teh leres tetep da urang moal megar timbalan kadang-kadang pan orai oge nu sok megar kena kupae ai kajejek mah atanapi kageleng setum leres dawa leres nu mawi mangga urang saur manuk we urang rembugan sararea dina hiji tempat kumpulkeun kasep para dewa urang ngamusyawarakeun nyawalakeun ieu ngeunaan marcapada dawuh diestokeun urang lir pendra ieu ge barang nuju raos impawet sana sapraptane pun ieu batara kala Isela mangumpeng sampun dumugi da tengar saing pangkonan. Sampurasun. Kakang Panjin rada kaulan. Tingali sikala datang ka dieu. Tingali make pakaianna ge mareman geus luar tina ramah tamah sopan santun pakaian kadewaan teu dipake anu mana amuing nah itu pakaian kadewaan teu dipake pandangan ditato adik kaulanun kula sampurasun rampes anak tua rampes rampes datan nirata ngademane pakulingan rana kedayo hingkang sampun prata kapihatur kahuyuk Bapak Guru Allah pujastuti hidup ditarima ku Allah kahuyuk Rama Uwa kasep ditampi nuhun anaki pangapunten kapengkeran ieu nya maga lingi jeung saha kala aya batur Bapak ditu di saluareun lawang selam manangkep wala aya malan nah eta pakaian kadewaan teu dipake anu mawi hapunten Bapak ras jigi teu alade hapunten rusuh hapunten Bapak ya teu aya kalangan prapta kadia wangunan rineka kadia lengeran rineka kadia lengeran